Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala tatruk ulah ninggalkeun anjeun qiyamal laili kana hudang di waktu peuting ta ieu nya halaman 12 nya. Faqad waroda sareng nyata datang naon anna umma sayyid saanyana ibuna sayyid Sulaiman alaihi salam. Qolat ngadawukeun itu ummu ya bunayya hai anaki la tatruk ulah ninggalkeun anjeun qiyamal lail kade peupeujeuh. Ulah ninggalkeun anjeun teh hudang di waktu peuting fa ina tarka qiyamul laili kana saenyana ninggalkeun salat di waktu peuting eta yada'u ninggalkeun itu tarku qiyamul lail ar-rajula ka rajul fakiron baina fakir yaumil qiyamah ya Allah naudzubillah min dzalik ya Allah jalma nu sok ayeuna ninggalkeun kana hudang di waktu peuting tara bisa ibadah eta teh jalma teh matak ngawaris isukan teh fakir dina poe kiamah intina mah kitu tah. Wal yakun sareng kudu kabuktosan naon qiyamul laili aya qiyamul laili fi baitika di imah anjeun alusna mah di imah euy da lima karana hadis warodan nu datang itu mah soli kudu salat anjeun fi jawaya baitika di juru imah anjeun sanajan leutik ya imah teh nya yakun kabuktosan naon nuru baitika cahaya imah anjeun teh pisamai di langit kanurul kawakibi sapertikeun cahaya bentang nu gede wa nujum jeung bentang nu leutik. Kete bercahaya imah teh lamun teh imah urang sok dipake salat sunat di imah teh peus ka langit teh sapertikeun lamun ayeuna urang nempo ka langit loba bintang maka ti langit nempo ka alam dunia loba bintang tapi bintang nya teh jalma-jalma nu sok salat tipe ting li ahli dunia ka ahli dunia kitu ka ciri beuh itu bintang indah ieu teh saeuy urang mana eta teh cek malaikat teh tapi sohihi dina sohihain Abdulus sholati ari pang utamana salat eta salatul mar'i salatna hiji jalma fi baitihi di imahna si jalma ilal maktubata angin salat anu dipardukeun paling abdulna salatna hiji jalma nyaeta salat di imah nyaeta salat sunat terkecuali salat fardu mah kudu di masjid gitu jadi sok atuh sing bener imah urang teh dihiasi ku di salatan tapi ingat salatna salat sunat wa qala ngadawu sabadu salaf inna padla sholatin nafilah kana saenyana kaunggulanana salat sunat fil baiti di imah eta kapadlil faridoti sapertikeun salat fardu fil masjid di masjid. Salat ayeuna sunat di imah eta teh unggulna sapertikeun salat fardu di masjid. Alus mentak salat sunat euy. Urang teh sing loba duha, tapi aya sapalu duha mah di masjid euy cenah. Sok di imah tahajud, urang istihoro, urang teh salat hajat. Salat naon we salat sunat urang teh di imah ulah nepi ka imah urang teu pernah disolatan. Hayu we disolatan di imah urang teh mun aya nu maot salat teh euy. Eta kade ya ulah sok kitu manehna. Urang ulah sok kitu Gusti paparinan abdi kakiatan cacak-cacak ayeuna teh lamun urang geus mikaresep kana kaparduan anugerah Allah geuning dina sulamu taufik saran euy. Bakal maparinan Allah teh karesep dina pasunatan. Jadi orang ayeuna benerkeun fardu sabener-bener maka Allah bakal merek karesep dina pasunatan. Engke teh kitu anugerah ti Allah teh kunaon sababna urang kurang resep dina pasunatan sabab bisa jadi urang sok lalawora dina fardu. Tah eta nya. Wa an Abi Jalad qala ngadawuh. Abi Jalad teh lakia pendak saha Isa Nabi Isa. Nabi Isa teh pendak. Tadi dia ngadawukeun pepenak ta Nabi Isa alaihi salatu wasalam teh ka iblis. Iblis cenah pakola ngadawu Isa teh lau ka itu iblis. Iblis, ya iblis saya iblis. As'alu rek nanya kuring teh ka anjeun bil hayy demi dat Allah nu ngahirupkeun al qayyumi anu jumeneng kalawan datna. Maeta naon iblis cenah Allah diari perkara yasilu anu ngajadikeun begang. Eta ladi teh jismaka kana jisim anjeun teh iblis wayak tong sareng anu ngabongkokeun ta itu ladi teh dohroka kana tonggung anjeun iblis naon dia iblis anu matak ayeuna ngajadikeun jisim anjeun teh begang jeung matak bongkok itu pakola eta si iblis teh euy ngucap kieu sa iblis ya nabi Allah laula lamun teu anaka saenyana anjeun saaltananya anjeun teh nikah kuring bil hayyil qayyum kudat Allah mah ahbar tu moal ngabejakeun kuring ka anjeun ku sabab ku bil hayyil qayyum mun nanya kitu
bil hayyul qayyum. Ku sabab kitu nya ku kami dibejakeun ya. Amal ladiana pun ari anu yasilu anu matak begang teu ya. Itulah di teh jismi kana jisim kuring teh pasohilul khoili, maka ari eta teh ngaberengengengna kuda fisabilillah taala. Hihi tah kitu nya bari perang Allahu akbar. Jihad fisabilillah kuda sora kuda aya mah sora ruda meureun nya. Sora kuda fisabilillah eta nu matak begang ka kami mah. Berarti ruhul jihadna jalma luar biasa. Berarti luar biasa eta ta sora kuda euy duh urang isukan hayulah perang na kuda. Kuda teh bisa urang mah mana ieu wa amaladina yaqtau dohri. Nah, wa amaladina pun ari anu yaqtau anu matak tangga bongkokeun dohri ladi teh dohri kana tonggong kuring teh pasolatur rajul salatna si rajul al faridoti anu dipardukeun pi masjidihi di masjid salat berjamaah tuh euy ulah nih sese teuing urang teh berjamaah matak bongkok setan mun geus bongkok mah tinggal ditajong urang teh cungkelkeun we kitu tah eta ku salatna urang fardu di masjid bari berjamaah eta teh matak ngabongkokeun ka setan teh motongkeun kana tonggong setan wana pilatu sareng salat sunat pi baitihi di imahna salat sunat di imah akur matak motongkeun tonggong setan matak ayeuna ngabongkokeun tonggong setan pak lam dalika yahi kade eta ulah disapirikeun he dulur lur kade pak lam dalika ya akhi duh kitu cenah euy kitu nya euy sing hore. Urang can bisa jihad ngabegangan setan atuh minangka atuh keun gendut ge setan tapi sing bengkung meureun ripuh leuwih ripuh nya bengkungnya nya gendut cungkel meureun langsung setan ya Allah wala tasra'ula tumandang anjeun fi qiyamil lail dina qiyamil lail ila ba'dan kido inisbil awal angin dina saenggeus beakna satengah tinu awal minal laili jadi alus nama beak tinu awal teh set ena jam 12 nya pertengahan peuting pan tadi ge sulu saperti luna peuting akhir euy. Jadi alusna mah tah sekitar jam 1 jam 2 kadinya, jam 2 kitu nya urang teh udang. Aminal lain. Wa dzalika sareng ari itu badan kido inisbil awal li anna nasi ibal mauqibi. Sanyana ayeuna ngadegna ayeuna anugrah al ilahi nu bangsa ilahi. Tanya ayana eta teh ayana anugrah nu bangsa ilahi teh bisa panceg, bisa ayeuna turun ku ayana naon ba'dan kido inisfil awali dina sanggeus beakna waktu anu awal wa minal adabi sareng eta tetep tina adab alla yaqifa ulah yen ta ulah ngadagoan sahal abdu ngadeg gitu nya sahal abdu hiji hamba baina yadai sayyidihi di hareupeun sayyidna itu hamba ila ba'da wuqufi dina angin dina sanggeusna ngadegna wukupi man ngadegna jalma war itu jalma teh eta akbaru leuwih agung minhu itu jalma adatan menurut adat ayeuna kieu tina sapalina adab tata krama ulah sok urang ngadeg cicing di hareupeun jalma anu geus puguh mulya ti urang guru kitu nya kecuali dina sanggeusna eta ngadeg guru urang teh nu leuwih agung menurut adat taya duh urang teh nya waqadimil akhosopiti soli kudu ngaheulakeun urang teh kanu leuwih khusus nu leuwih akbar itu leuwih gedean ti urang teh guru nu kolot urang pandeuri be atuh teh itu tah wa ala dalika sareng kana eta tetep kana itu ayeuna dina urusanana ba'da wuqufi man wa akbarun eta ahlu hadrati muluki dunia ari ahli madepna pirang-pirang raja dunia pala yakipu maka ulah ngadeg saha al adwanu rakyat biasa ila bada wukubil akbar gitu lamun dina nalika ayeuna raja-raja gegeden geus karadeg kakara urang ngadeg gitu rakyat biasa empaneuri be wa ka wal qur'ana sareng nyata kabuktosan saya Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala ida jaa di mana-mana ayeuna datang itu Sayyidi ilal jami'i ka masjid jami li salatil subuh pikeun salat subuh walam yaru sareng teu ningali itu
Sayyid tepil jami di jami teh di masjid jami ahadan kahiji oge yakipu ngadeg itu sayyid teh ala babi kana lawang pantona itu jami khodian barina tawu dali dan barina turhina wa yaqulu ngadawu ieu sayyid teh misli ari pantar kuring ma eta layar khulu teu pantes asup ieu misli teh ila hadrati sayyidihi kapangkat hadirat Gusti na itu misli al khosati anu tangtu ila taban angin karena anut li goiri kana salianti misli. Jadi maksudna kieu, duh Gusti abdi mah teu pantes lebet heula ka ieu masjid anu pantes ti heula mah gegeden asup ka ieu masjid deh. Kuring mah turut be sebagai rakyat biasa. Ieu teh lain. Ieu teh sabenerna mah ka urang teh luar biasa. Ye samemeh ayeuna bawahan kuduna mah nu aragung heula nu asup ka masjid teh euy. Samemeh ayeuna RT atuh kubu heula, atuh camat heula, atuh bupati heula maksudna mah kitu. Nya lain berarti ayeuna urang asup ka masjid teh kudu ngadaguan heula gegeden da bebas di masjid anu pangheulana eta nu dibere kamuliaan kaunggulan ku Allah. Maksudna mah ieu kinaya. Kitu contohan ku gegeden teh ulah rakyat biasa heula. Kitu contohan heula ku gegeden katara rakyat biasa. Nah, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakiatan ku Allah sehingga bisa istiqomah ibadah khususna urang ngajam bisa hudang dina waktu penting tur bisa ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilajengkeun ngopi nikmat meureun tuluy sahur. Wallahu a'lam bishawab.